Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kemudian zikir ka Gusti Allah sapoe sapeting dua peting sebulan setahun mulai dengan cara tersendiri tertentu meunang ngabimbing guru mursyid mulai cuek lalaunan ka makhluk mulai ka dunia terus ka belah dieuna biasa-biasa bae dinolkeun padahal awakna sehat padahal teu kakenaan ku dahsyatna musibah tapi di dirina geus nol seakan-akan kos kakenaan musibah. Nah etalah waliullah teh kos kitu padahal sehat awakna hatena eueuh deui nu bisa nulungan iwal ti Gusti Allah aing mah mun tayang ka Gusti Allah ngaaplikasikeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka Gusti wungkul abdi ibadah jeung ka Gusti wungkul abdi nyuhun pitulung eueuh ka sasaha sugan ka makhluk henteu sugan ka dunia henteu sugan ka jabatan henteu sugan ka jin henteu sugan ka jurig deoneo henteu sugan ka batu combong teh henteu sugan ka batu anti tembak sapira batu pake nyeun imah habak hiji be Allah tadarru awakufya tah kos kitu tawali teh perbandingkeun gue bisakeun urang mah aya bisa geus gagoler arawas buraga daing keur ka Allah recok yakna teh tipi pareuman tipi ngagoler badi nungguan bae isuk bae sore tipi ya we pindahkeun budak pindahkeun abah zikir we ka Gusti Allah puyeng abah mah asa-asana deuk di ka Allah kan padahal mah TV loba mobil moga segala rupa awaskeun pamajikan lagi datang ka dieu lah itu perlu amat mah geus lain itu jaga rasa tuh kos kitu mah tuh diusapan tinggal diusapan ngeunah teh keur sehat boro-boro keur ngagoler kitu nyeri hulu ge diusapan ku nu geus teu hayang asana menyon bae beungeut sia tah kadaleuna ku aing eta nyeri hulu bae menyon gadaleuna beungeut padahal mah geulis nyeri hulu koboy geus kritis geus bae ka Allah malah nu tilok zikir ge di tasbihan di dinya pan sokna kan nu gering ge padahal mah tilok zikir tilok naon tasbih boga dekir ceknya nama tasbih meureun bisa nulungan henteu tasbih mah itu dipake mah tu tasbih tinggal tasbih bisa dibabeteun ku jurig bisa tasbih mah itu dipake Allah napas kaluhur Allah geus sebab ka nyeri geus luar biasa geus lain hayang sosodoan jeung awewe geus lain hayang lelempangan make mobil mewah geus lain hayang barang dahar makanan-makanan menu-menu anu lazat lain ieu mah hayang nangis ka pangijeng Allah bae lain hayangan asa geus dihareupeun we Allah saha anu bisa moal aya badak urang kuari ngaji teh tah supaya urang bisa pasrah kadanan kuari bisa pasrah matu engke-engke saat urang kritis ji ja urang ge bakal modar sarua bae je emang parangsana kumaha meureun sakjana mah masih kene SMS-an kana tolol teu budak mun bisa mah kuari mun teu bisa engke saat urang ngagoler Muhammad bejakeun saat anu bisa nyalametkeun moal bisa kulantaran atuh anakna ieu tanggap terus diobatan rada bray cager rada deres puyeng rada eueuh tanaga rada aya ceng remote mana sial teh urang Cikupa geloblon remote naon ki remote TV mana remote TV emang laki deket TV kesel abah TV kadekeun nu gede TV na setel seserian tolol menikmati kamara kakara kamari saminggu ka tukang ngawaskeun TV garieung jangan ngawas kuari barang leungit TV remote na mana aing jadi incuna di talian gua itu. Jelema teh kos itu percis. Eta teh lain batur sia. Ya Karim, ya urang kasinggung ku Quran ya masyaallah pohara jasa ya Allah teh kos kitu tangga bejakeun ka urang percis. Ya Allah ya Rabbi. Bejakeun Muhammad.
di lautan saat anu bisa ngabebaskeun jeung nyalametkeun, di saat udara di udara kakenaan musibah saha anu bisa nyalametkeun, di saat nyana kena penyakit anu sangat kritis mun tayang ka saha bejakeun coba, di saat recokna kaayaan budaya politik ekonomi riweuh saha anu bisa nyalametkeun bejakeun ka ahli Mekah kul bejakeun Muhammad ka ahli Mekah eta mah moal bisa aya anu nyalametkeun anu tadi manehanana ngomong waktu keur kakenaan ku musibah mah ngomong nanti bari ngadoa ka Gusti Allah la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Cekupar-kupar Mekah lamun mah Gusti Allah teh nyalametkeun ka kami tina musibah nu sakieu dahsyatna. Lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun ka kami tina hiruk pikukna kahirupan. Lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun kana penyakit anu luar biasa dahsyatna nu tiba ka Gusti ka kaula. Andai kata dileungitkeun ku Gusti Allah nyana ngadoa di jero hatena kos kitu doana mun teh mah Gusti Allah nyalametkeun lanakunanna minasyakirin. Kami bakal syukuran ka Gusti Allah, bakal iman ka Gusti Allah. Pas itu kabehan ge. Orang-orang musyrik di mana kakenaan ku musibah mun tayangna tetep ka Gusti Allah nyana ngadoa ka Gusti Allah di jero hatena, baik langsung ku sungut kadenge maupun jero hate. Jana ngadoana tabarrua wa khufya DP bari jelas tur di jero hatena. Langsung ka Gusti Allah la in anjaitana min hadhihi Gusti lamun teh mah Gusti nyalametkeun lanakunanna minasyakirin kami deuk iman. Lamun jelema anu mukmin jelema anu Islam nyana ge ngomong di jero hatena bahkan kasaksian ku babaturanana lah cenah lamun geus cager mah kula mah deuk ngaji bae deuk jeung ibadah bae. Moal maksiat deui babaturanna tatanggana komo keluargana mah kabehan ge ngadengekeun di barang disalametkeun ku Gusti Allah nanyakeun remote deui bloon aya aki-aki lain aki-aki aya jelema budak ngora tabrakan barang tabrakan teh parah luar biasa diimpus terus dibawa ka ICU kabladieuna rada deres diurut nu pararotongna. Terus kieu badi mana ngomong ka babaturan geus aing mah deuk tobat, moal mabok deui, moal judi deui lah aing mah karasa jasa. Iki nyaho cager nyaho teh mun ku Gusti Allah dicagerkeun aing mah deuk ka masjid bae, deuk ibadah bae geus hayang mah kos kitu sieun paeh cak nyana ge. Aju rada deres bisa make tungket, saeutik Jumaah ge jam 10 batur can ka masjid, jangan geus ka masjid. Urang lembur ge nyarahun jasa kadeuleu ku kabehan bu jadi getol eta jelema budak ngorak-ngorak keneh. Terus bae dia hareup deui nya mah ditihang lantaran ngajojor sukuna teu bisa ditilebkeun sabulan 2 bulan 3 bulan rada deres bisa nilep masih keneh ka masjid kan jam 11. Terus ku ari mah geus teu kudu make tungket ka masjid keneh ngan jam 12 kurang 10. Ku ari mah bisa deui naik motor babarengan jeung baturna geus teu wauheun ka masjid. Eta di Cikupa anu kos kitu percis dasar. Aslina mah urang Cilongok sih. Cilongok Gandu. Eta kos kari itu eta. Nya da ge ngomong di jero hateuna aing lamun cager mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal maksiat deui. Ieu eta percis kos urang Mekah. Andai kata lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kos kitulah manusia. Kos kitu manusia. Ya Allah, ya Rabb. Gusti Allah bejakeun Muhammad ka para musyrikin Mekah, ka para kufar Mekah. Moal aya nu bisa nyalametkeun janang aing tamah. Nu bisa nyalametkeun bejakeun Allahu yunajjikum minha wa min kulli kab. Allah anu bisa nyalametkeun ka ranjeun kabeh tina musibah nu sakitu dahsyatna wa min kulli karbin jeung tina sakabeh kasusahan-kasusahan nu terjadi ka dirina.
Moal aya nu bisa nyalametkeun kecuali Gusti Allah. Ketika disalametkeun kunaon atuh summa antum tusyrikun. Begitu disalametkeun mun teh mah tadi dina kapal teh naek ka darat musyrik deui. Padahal ke waktu oleng kapal mah di tengah-tengah lautan jang muntayang ka makhluk ka babaturan iwalti ka Gusti Allah. Nyana ngomong lain anjaitana Gusti mun nyalametkeun ka abdi tina musibah kapal ieu, mana peuting, mana poek, mana angin luar biasa, mana ombak luar biasa, diberitakeun di kunahoda bakal cilaka kabeh mun tayang Gusti. Lamun salamet abdi dak iman. Begitu disalametkeun kunaon atuh? Summa antum tusyrikun. Ya Allah. Iyalah kabehan ge kos karari itu. Tah, eta keur carita anu musik. Nu iman gitu keneh. Jero kapal teh kos kitu bae Gusti, abdi mandek ibadah bae ka Gusti, lamun teh mah ku Gusti disalametkeun geus moal maksiat lantaran payah geus asa dihareupeun mata bae. Oyak-oyagan kapal teh geus luar biasa. Geus dipake kaingat hiji bae Allah, 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 Allah. Napas ka luhur kahandap Allah, 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 Allah. Disalametkeun ku hari ku Gusti Allah. Datang ka anggar, datang ka pantai, biasa salamet seserian deui endahan ngan sakadar dongeng doang nu takadina nyana ngomong di jero hatena, Gusti lain anjaitana, lamun Gusti nyalametkeun abdi mah rek ibadah. Begitu datang deui ka darat nonton TV deui. Percis kos karari itu, Masya Allah kari ieu kadeuleu ku mata urang. Kanyahoan jasa boh tatangga, boh babaturan. Ulah waka tetangga ka babaturan, diri urang heula. Kitu pisan diri urang. Pernah janji baheula, Gusti. Pedagang ya, pedagang. Blok, 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 blok. Nyieun imah 2 tingkat. Pagerna luhur jasa. Teu kadirian ku batu. Mobil salin ganti, pakaian. Burulang bereleng luar biasa. Dahar sakumaha kahayang nyana. Wah, luar biasa. Maju usahana. Blek, blek, blek. Melian tanah. Gere gering. Jual tanah nu itu. Gere gering terus keneh bae. Mobil jual. Tinggal imah doang. Jual imah ge. Ya aya istilah. Lah. Harta mah tatalang raga jual kabeh, anak nage bah jual bae bah lah, nu penting abah cager. Tanah nunang melian beak, mobil munang melian beak kabeh, perusahaan ge ambruk, tinggal imah-imahna nu pagerna luhur teh 2 tingkat jual kuari, meuli nu sederhana, gering can cager keneh. Bahkan leuwih kritis di jero antena Gusti lain anjaitan. Lamun Gusti nyageurkeun ka abdi Gusti, abdi malah rek tobat. Moal ceroboh cara kamari karasa jasa ku abdi, abdi mabok, abdi zina. Abong-abong loba ka fakir miskin ka yatim abdi teh henteu ngalingseuh. Tatangga abdi ge geus sebodo konon ka abdi, bongan abdi mah deuk tobat Gusti. Andai kata ku Gusti abdi dicageurkeun aju Gusti ngangkatkeun deui kana perusahaan abdi. Abdi sakumaha biasa deui geus abdi mandeg 180 derajat hirup abdi teh deuk ibadah ka Gusti. Abdi rek peduli kana zakat, rek peduli ka fakir miskin ka yatim piatu tatangga abdi ku abdi lah deuk disumbang bae geus. Abdi mah hayang geus kitu bae Gusti cageurkeun, Gusti cageurkeun. Gusti blak bisa deui dieu. Baik ngobrol jeung keluarga abah rada cager, abah alhamdulillah geura doakeun bae ku kabehan abah niku sade geus cager malah kan abah mah ayeuna mah deuk ngitung-ngitung zakat fakir miskin segala rupa lah deuk moal cara heuh bah atuh didoakeun ku kabehan ayo geus kuari geus rada sehat-sehat mulai engkeut-engkeut dagang deui mulai awal-awal mah bager hitung Gusti zakatna sabaraha aja can loba ieu pantoma hitung zakatna sok tetangga bagikeun rapi bagi gede poho deui kuari asupkan nelayan deui di Jati jeung lurah-lurah asup deui kuari kabarbar asup deui kuari ancup deui tah eta kamari mah lain anjaitanna
Gusti lamun nyageurkeun ka abdi lanakunana minasakir abdi dek ibadah ka Gusti tapi kunaon begitu dicageurkeun janjana ge nyaho nu nyageurkeun teh Gusti Allah summa antum tusyrikun endahan ambalayah deui lain saeutik teh di lemur urang nu kos kitu kanyahoan kasaksian ku urang teh ambalayah hampir 99,9% kitu jasa ya Allah bejakeun Muhammad qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Muhammad bejakeun ka para kafir-kafir Mekah lamun terus bae musyrik ka aing teu percaya kana ajakan anjeun teu iman kana ajakan aing cek Gusti Allah bakal nurunkeun siksa 4 perkara supaya katembong ku balerea kakawasaan aing ka maha dahsyatan aing ka maha sagala-galaan aing lantarannya mempermainkan ka aing kamari ngadoa ka aing ku ari musyrik ka aing kamari minta ka aing ku ari minta ka jabatan kamari DPDP ka aing ku ari DPDP ka manusia ka makhluk ka batu ka kayu kan eta teh mempermainkan aing bejakeun Muhammad hayang dauleuh ka karawasaan aing bakal nurunkeun 4 siksa ya Allah qul bejakeun Muhammad wal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adaban aing maha kawasa aing maha sagala-gala cak Gusti Allah lamun kitu bae petana aing bakal nurunkeun ka makhluk khusus ka urang Mekah umumna ka saha bae siksa 4 perkara bener hiji azaban min fauqikum siksa timbul ti luhur bentukna engke aya hujan teu eureun-eureun nyepoe hujan banjir ka buah wacaak siksa wae atawa hujan batu cara ashabul fil di batuan atau hujan es bualde datang ke buah rarusak atau poe teureun kilat sing jeleger ditambah deui ku geladeg sing jeleger datang ka teu daya teu upaya siksa ti aing min paukikum aw min arjulikun atawa kahandap dihandap timbulna ieu dihandap timbulna mimiti ku aing teh dioyag-oyag lini bae lini doang aing mah sok geura hayang nyaho bongan teu iman ka aing bongan teu nurut ka aing teu iman ka ajakan anjeun Muhammad tah ieu ku aing dioyag-oyag saeutik doang dibere ku aing 6,5 hek nah kulantaran tertek bae rada digedekeun ku aing digoyangkeun doang ku aing bumi engke ge lamun Omah Irama jadi presiden asana bumi goyang ke kajen kumaha ge aya arah acak-acakan budak isi nagara dek dikumahakeun tapi ceuk ulama lamun Omah Irama jadi presiden bakal pertama santai ngeunaheun ke beres santai lari pagi ke kajen Masya Allah mantap luar biasa iya kari aduh kan ujung-ujungnya kiamat teu bareres brak ya Allah serius ya langsung ngerti aduh ya Allah ya Rabbi iya ya siksa tadi ti luhur geus bejakeun Muhammad nomor kadua lamun teu percaya bae teu iman ka aing jadab mimiti lini kedua masih kene iman kene ka aing gempa ka aing rusak para rotong para risek jelebana siksa ti aing
mun masih keneh bae ambles ka jero deuleu di Padang datang ka kuari teu puguh kuburanana diambleskeun ku aing 1000 kejadian Padang teh dibalikeun bae ku Gusti Allah kadeuleu nama gunung ret nimpah imah sabaraha ribu manusia nu kuari teu disolateun teu dipandian siksa ti aing atau tsunami model Aceh sia 200.000 manusia orang Indonesia sekaligus ya tambah jeung orang-orang luar tsunami luar biasa tambah ku aing encan inget keneh bae ka aing tambah ku aing tuh tsunami di Ciamis Pangandaran encan inget keneh bae gunung ku aing dibitukeun can inget keneh bae Lapindo ku aing hayo sia Parindah ka mana sia can inget kene bae sia ka aing can iman kene bae tambah deui sia ku aing awas sia sakali ieu di Banten sia ku aing Gunung Merapi sia kena datang ka Bojong sia ka Pasar Timis mah ulah liwat kesempatan ya Allah ya Rabbi Gusti Allah tuh cek Gusti Allah ayo sia mun teh ti luhur ti handap mun masih keneh bae teguran ti luhur geus ku Gusti Allah masih keneh teu iman keneh bae atawa masih keneh muara syat keneh bae teu pernah bae jelema nu sugihna teh ngazakat teu pernah mentolerir ka jelema fakir miskin ka yatim piatu geus ditegor ku Gusti Allah ti luhur geus ditegor ti anak masih keneh bae ditambah deui sia ku aing kumaha bisakum syi'a aing nyampur adukeun kana berbagai golong-golongan anu berbeda-beda kahayangna nu bakal ngajadikeun bibit daripada permusuhan mimiti nyeun organisasi ieu lantaran aya nu deui nu boga kahayang nyeun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyeun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyeun deui perkumpulan ieu aya deui nu boga kahayang deui nyeun deui perkumpulan antara organisasi-organisasi teh eta teh teu alalakurna mulai dirinya bibitna kalaluar haju bae silih omong haju bae silih tengkas mulai tidinya teh silih geles tak teu eureun atawa parpo padahal mah jangan bangun bangsa jeung nagara tapi kulantaran beda-beda kahayangna ieu hayang di satu sisi hayang ngaberesan negara di satu sisi deui mah hayang nyokot danana doang lantaran gede ti negara kabeneran dibuka demokrasi teh teu meunang dicegah-cegah mulai nyan parpol urang ge mampu daknya kurang kene nyieun deui geus teu kahitung ku ari urang lembur mah bingungeun loba-lobana beda misi jeung visina ambalaya zaman baheula urang inget aya Golkar aya P3 aya PDI ribut kiai jeung kiai silih omongkeun ribut politisi jeung politisi silih gele nu korban ge luar biasa loba jasa satu sisi kiai memperjuangkeun negara melalui P3 jara rasaan dirinya teh aya misi keislaman atuh dakwah panggung teh luar biasa satu sisi pamarentahna asa tinggalin ku kiai eta teh di Golkar nyeun huru hara aya tembak masal derege ilah syi'a so eta di dalam negara kuari luar biasa loba anak kostaran itu timbul organisasi-organisasi di mimitian timbul organisasi teh Muhammadiyah naik deui ka NU beda visi jeung misina lantaran itu mah Wahabi ieu mah ahli sunnah naik deui timbul deui aya Islam Jamaah diorganisasikeun deui aya Islam LDI diorganisasikeun aya NI diorganisasikeun deui aya HTI diorganisasikeun deui aya Islam Jaulah diorganisasikeun deui aya Islam aliran kepercayaan diorganisasikeun deui aya Islam Thariqah diorganisasikeun berbagai Islam beda kabeh suarana timbul huru-hara aya di Qur'ana kos kitu mantak ahli tafsir mah senyum bae teh aneh ja Gusti Allah na geus nyaritakeun lobana
hayang merupakan siksa lantaran naon poho ka Gusti Allah kabeh di balik jeung organisasi aya udang. Iya aya udang di balik batu tah eta mah kos kitu tah. Nah nu mentek nyen organisasi sok geura desek komo dek aya kepentingan negara bisa Anjasa Soeharto mah buat organisasi Pancasila, buat KNPI, buat organisasi tek-tek jeung bengekna dijieun supaya ngadukung ka ditu anu henteu milu kadinya sok geura tumpas kot kitulah kaayaanana. Kiai pisah antara Kiai Golkar jeung Kiai P3 jeung Kiai PDI kuari teh dimodernkeun. Kiai modern jeung Kiai Salap ribut luar biasa. Kiai Salap jeung Kiai Salap ribut. Tuh ieu teh geus aya, ieu teh merupakan siksa lantaran kabeh teu ka Allah. Ieulah siksa ti Gusti Allah. Ausiaan au yalbisakum syi'a teu karaasa ku urang. Toel ku urang kiai eta. Hei, tuh aing sarua ka Allah, aing ngaji. Kos kari itu ngomong. Toel kiai nu sok sangeunahna bae. Loba omong hayu bae urang berjuang sia di dia aing di dia kabeh teu bisa dihijikeun. Visi dan misi disatukan teu bisa, kabeh ngabogaan visi jeung misi nu berbeda-beda. Ribu ya karim masyaallah lamun sarua deuk ngabangun bangsa jeung nagara atuh daon make jeung silih gele, silih tumpas, silih omongkeun, silih ajukeun. Ya Allah ya Rabbi kuari geus 3 di Indonesia anu maktak ngajadikeun huru hara besar KPK polisi hiji deui naon hayu sia kuari geus jadi 3 ngakar tek geus masyaallah geus teu bisa naon kitu ngaranna harmonis kuari teh geus dihandapna geus siap deuk perang kuari abri geus kabagi 3 pihak iya, pihak itu, pihak iya. Geus kos kitu di Indonesia lantaran boga kahayang pancenah ieu teh negara urang, pancenah ku urang dibangun, danana kan ti masyarakat. Kunaon atuh ku ari teh kos kararitu. Polisi geus teu percaya ka KPK. KPK geus teu percaya ka kitu yudikatif, geus teu percaya deui ka legislatif, geus teu percaya deui ka eksekutif. Main silih salahkeun DPR kuari nyalahkeun polisi, polisi kuari nyalahkeun KPK, KPK terus bae nyalahkeun DPR, DPR nyalahkeun polisi, polisi nyalahkeun KPK. Di BPK ngajukeun berpermasalahan supaya tetap diangkat, eksekutifna kuari kasienan berontak melalui yudikatif. Ieu negara urang, ieu negara urang deuk kumaha coba pikir cenah deuk ngaberesan masyarakat nyanana beresaneun, nyanana beresan urang mah teu kumaha je kieu bae nonton nyana ieu teh kuari teh kos kitu mun hayang nyahoma di negara urang. Lamun nu sok mengamati politik di Indonesia seperti eta geus teu kudu nonton TV, teu kudu ngadengekeun radio, ngaji sia di dieu bakal nyaho. Kan saya kieu nyaho ti mana aing mah susuganan. Pokoknya aing mah susuganan kos kitu bae lah pokona mah. Lamun aing salah deleukeun. Je nu mantak sakieu deui bakal ditangkep. Kaje nu di luar mah ulah geuna nyaho. Ji tuh polisi geus teu bisa ngamankeun DPR lantaran DPR nyalahkeun polisi. Polisi KPK ge sarua bae geus kos kararitu ku ari teh. Pelaksana sebagai eksekutif kuari geus kasienan lantaran nu mentek kasienan teh kabeh baroga salah. Sedengkeun RI 1 geus amanat awas sampai tembus, awas sampai tembus, awas sampai tembus, awas. Nyana bae sieun besi tembus di urusan rakyat. Endeu karumaha coba lamun dibukakeun eta kakarak judulna doang, tak kakarak judul tah. Geus mulai tah urang nyaho tah. Geus mulai tah di koran mah hese mendingan ngadengekeun aing bae sia. Aing mah bener dek ente kos gitu we pokona mah tah. Je, emang kumaha gitu. Masyaallah. Timbul yalbisakum syi'an eta secara nasional. Secara internasional nah campur tangan bule di urang. Emrik hayang cicing di urang.
berleha-leha di negarana teu boga potensi bumi, teu boga potensi negara, hanya jual beli alat perang, hasil produksinya na cau eueuh di Amerika mah, hui eueuh di Amerika mah, sueg mah komo eueuh jasa di Amerika mah. Mun urang ka Amerika, coba urang ka ditu teh hayang sueg moal aya. Di urang teh hayang sueg jeung naon atuh? Neangan awi moal aya di Amerika mah, nu sok pake nyayur teh anak awi naon ngaranna? Iwung. Coba neangan di Amerika mantap kuda teu betah ge iwung. Neuleunya na ka Indonesia aya iwung, aya awi, aya cau, aya anak cau. Aduh, luar biasa. Dideuleu ku nya hasil bumi na, minyak aya, logam aya dan lain sebagainya. Cekel huluna. Lo bohong sia. Guys, kuaing. Ye, iman negara. Ulah lo ngomong yang sabaraha sia. Teu bisa padi mah rakyat mah lah. Lo ngomong. Gitu bisa. Ya, tembak siapa? Ya. Wah, saya sebar persen sih ya. Jipan lain kula dok merek kabeh. Ya udah tanda tangan teh. Beres. Geus. Cicingnya na di nyin gedung di Indonesia. Luar biasa. Lambat laun ternyata loba anu dibawa ka ditu dibanding jeung nu dinimbrati ku urang. Nah, mulai dibuatlah kepercayaan bule di orang ngadu di antara politisi di luhur, ieu kepercayaan bule, ieu kepercayaan rakyat ngadu. Timbul huru-hara internasional bakal naik. Taya di Indonesia ge tinggal pencet knop doang jegur ujian anak. Emang kumaha kitu? Rakyat teh geus teu sudi jasa di bawah kikiran. Tetapi pemerintahnya tidak mentolerir geus ka rakyat. Tetapi ieu kan bumi pertiwi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, 135 juta rakyat Indonesia cak Raden Homa Irama. Disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kumaha gitu. Geus tinggalin tambah kali mah 135 juta. Lain 35 juta ku ari mah bung jenggot. Nah, iya, huru-hara internasional geus mendekati di Indonesia. Terjadilah di luar Indonesia dulu Irak akibat yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Dibere nyicipan ku Gusti Allah siksa sebagian bangsa jeung sebagian deui. Kuari mah serang, kital, peperangan. Ieu geus dibejakeun ku Gusti Allah tak ieu ayatna. Ulah kaget lantaran nu hiji nyembah ka Gusti Allah Irak, Baghdad, nu hiji nyembahna ka patung. Beda potensi nu aya di Irak loba luar biasa lobana. Amerika teu bogaeun di dinya teh. Tah, di dieu teh panas Amerika, serang geus. Dikibarkeun bendera salib perang luar biasa. Di dinya muatanna loba. Diawali ku potensi bumi nu dipake kahayang ku Amerika lantaran teu daya teu upaya supaya menggebu. Nah, bendera salib perang salib kuari ditaekeun. Perang dahsyat ti ditu bodar ti dieu pae. Kabeh ngaran-ngaran perang mah pararah bae. Yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Ditimbulkan ku Allah bakal siksa. Siksana kumaha? Ialah diaduk-aduk ku Gusti Allah melalui syiar organisasi golongan-golongan. Wa yudhiqa ba'dakum, dibere ngasaan ku Gusti Allah sebahagian bangsa ba'd ku siksaan sebagian bangsa deui. Perang multinasional jeung Irak dia kasaksian ku urang. Selesai eta berangkat deui Libya. Selesai Libya, Syria. Suara nu datang ke urang geus macem-macem. Urang mun maca koran lokal mah kos kieu, mun maca koran internasional mah kos kieu, mun maca berita-berita mah kos kieu. Tinggal urang bae bingung. Sementara nu boga berita asli, nu bogana adalah Amerika. Urang teu daya teu upaya soal berita. Aya geus selundupan berita nu asli, apa iya apa tidak, apa iya apa tidak.
mulailah dikaburkan. Bashar Asad teh merupakan Fir'aun lah. Satu sisi Bashar Asad ia adalah memperjuangkan bangsa jeung negara melalui agama Islam. Satu sisi jaritakan Bashar Asad teh ia adalah Syiah anu luar biasa. Satu sisinya nama Wahabi, satu sisi dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Nu jelas mah urang kebingungan kabeh. Supaya naon? Supaya mendukung ke Amerika. Teu nyaho keaslianana kumaha? Tah kos gitulah yuwayal bisakum syi'a wa yudhiqu bakum ba'saban perang dia kulantaran disuplai ku Iran Amerika neuleuh bahaya sebab di Iran aya 3 rudal anu luar biasa. Nomor kahiji rudal Husein, kadua rudal Hasan, nomor katilu rudal Ali. Ngaranna ge teu kira-kira, ngaranna teu kira-kira. Rudal Husein lamun diberangkatkeun datang ke Amerika, rudal Hasan bisa ngejegur jang Amerika, rudal Ali mah bisa neangan musuh susulundupan. Ndeu kumaha coba hayang cek Amerika kekeketaan heula jieun heula coba hayang nyaho ku urang sok pancing melalui Israel berangkat der jeung Palestina menang Amerika eta teh begitu dahsyat luar biasa. Nah Palestina supply dar hanya 9 hari Israel kabur. Tinggal cek Amerika angkat ulah bahaya ya bahaya. Kita cari dulu lain eureun neangan kelemahan kos gitulah ieu keur carita yal bisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Disiksa ku Gusti Allah ku di luhur geus dihandap ge geus melalui tsunami siksaan kurang kumaha dahsyatna. Sabaraha juta manusia anu disiksa ku Gusti Allah titah iman ka Gusti Allah tapi tetep bae teu iman dibere ku Gusti Allah. Awas cek Gusti Allah. Dua deui, hiji perbedaan golongan. Nomor kedua titah ngarasaan antara golongan, antara negara, antara bangsa ribut peperangan modar kene. Tah arti apa puyeng nya netes. Interestnya orang dibawa kurang dah caner geus berurusan anak Taliban terus bae militan di mana aya perang di dinya nama aya Osama bin Laden geus eueuh ditambah deui ku ari tetep aya ditambah deui ku organisasi HTI secara internasional jauhlah geus secara internasional araya di tiap-tiap peperangan teh berbagai organisasi ja peperangan kamari bae di Israel orang Indonesia bagi aya ka ditu kok nyeplos ka ditu model urang teu nyaho aya nu nyeplos kos kitu lamun teu direkomendasi ku RI moal bisa. Sementara kapan urang teh negara teh aslina teh manut ke Amerika tapi kok aya orang Indonesia di ditu ja perang Irak aya orang Indonesiaan di ditu perang Iran aya orang Indonesiaan di ditu i urang Indonesia mah asana mah nya nama Okos Bunglon ya nama. Bisa kade-kade tuh batak Indonesia lain lalagaan ditakuti ku orang Amerika. Teka caritakeun orang Palestina di Palestina aya orang Malaysia, teka caritakeun di Palestina aya orang Thailand, teka caritakeun di Palestina aya orang Korea, tapi orang Indonesia mah aya di ditu. Malah keur waktu perang kamari multinasional aya nu nembak jang. Begitu dibuka ieu na ieu penyet irungna. Wah, cek orang Amerika, iya mah lain orang Irak, lain Iran, lain Taliban. Coba status seorang mana? Begitu di deule, ya karib, kurang putak. Anu gede hutang teh kabur ka ditu. Paeh hirup-hirup ceknya aing daripada. Indonesia sangat diperhitungkan, masya Allah. Tak poso ribut poso nasional teman-teman. Tapi berbau internasional saha nu lempang ka poso ternyata aya sababaraha organisasi dilarang ku pemerintah tetep bae datang ka ditu. Namun teu datang ka ditu poso terus-terusan nu dipencit ustad teh nu ditembak kiai teh anu dipanah nu dipedang datanglah organisasi ti urang padahal teu dimeunangkeun ku pemerintah poso-poso bae datang ka ditu ngibarkeun bendera perang siap mau dibejakeun ku kula organisasi nu mana ngan nyana minta izin ka kula. Gua sombong amat ya, sekali-sekali sombong lah.
niku bae Indonesia mah kos kitu, eta di Palestina bae aya, di Taliban teh aya. Ya Allah ya Rabbi, nu mantak aneh, eta pan kudu make kapal udara, haju kudu make biaya, pan eta teh atuh make non kitu ngaranna birokrasi perjalanan anu luar sakedangkeun steril. Oh steril luar biasa, mau kemana, tujuannya apa, tapi aya kan di ditu. Masya Allah, nu mantak ke mun perang deui kurang diajak ka ditu. Naik naon cenah kiai ngojay. Paeh di laut asana ieu mah. Meme perang geus malodar. Indonesia. Ulah sembarangan di Indonesia nu mantak diperhitungkeun ku Amerika. Sangat diperhitungkan Indonesia mangke bae perangna terakhir bae cek nangis. Tetap di perangan mah di perangan terakhir. Asana bangsa Haji Makmun mah paeh ti heula. Moal kaburu nya nama geus. Siksa ti Gusti Allah. Leletikanana di urang antar kampung, leletikanana ti urang antar desa, leletikanana ti ku urang antar kiai. Kunaon eta? Lantaran boga kahayang. Kiai ieu ngayakeun ieu, kiai ieu ngayakeun ieu, henteu harmonis, ribut kiai jeung kiai. Syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Hayang rada gede melalui organisasi-organisasi. Hayang gede deui melalui parpol. Cerita tentang perbedaan di parpol anu geus teu aneh deui, kuari makin dibesar-besarkeun, makin digede-gedekeun. Urangnya ketika PKB naik, beuh sabaraha nu paeh saat harita. Sabaraha ieu ge ieu cantang tu ka hareupeuna. Lantaran armada Prabowo anu luar biasa, armada jenggot anu luar biasa. Armada wah geus pohara ieu mah main ke bakal nata. Nah ieu sigada ieu beusi jadi siksa ti Gusti Allah. Mun sia teu iman ka aing, mun sia henteu taat ka aing, teu takwa ka aing, bere siksa opat. Hiji ti luhur min fauqikum, dua ti handap min arjulikum. Mun ti luhur jeung ti dihandap teu dianggap, awas aoyel bisa kumsian aing yeun tata golongan engke golongan lain sakadar cicing wa yuziko ba'dakum ba'sa ribut perang. Jadi berarti geus aya ti ditu nu mantap cek Kangjeng Nabi, inna ummati sataftariqu ala sintaini wa sab'ina firqatan. Saenyana umat kaula bakal paberencai ngajadi 72 golongan. Kabeh ngaku ahli sunnah padahal ma'ana jiatu firqatun nu salamat mah bakalna sapirqah. Jararieun jelema golongan atas namana Islam boro-boro organisasi cacak-cacak partai ge make atas nama Islam. Baheula P3 make atas nama Islam, kemudian PKB make atas nama Islam, PNU make atas nama Islam. Padahal mah di Indonesia mah kapan teu meunang nyen partai Islam lantaran KBG huluna adalah demokrasi. Teu meunang berbau sara. Tapi kelantaran nipu ke masyarakat make aturan Islam lain aturan, make lebo Islam ujung-ujung nama atuh teh lah eueuh nanaonan ribut Golkar jeung P3, ribut P3 jeung PKB, ribut KB jeung PNU, ribut jeung PD, ribut. Nah perputaran pilpres nu tahun itu sabaraha anu paeh, pilpres kamari sabaraha anu paeh, tinggal pilpres anu bakal sing hade lantaran merupakan siksa. Urang mangadoa bae ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kukumahakeun ge negara urang teh tetep kos kieu bae sebab can aya nu niatan untuk merubah, membangkitkan semangat rakyat jeung bangsa mengarah ke jujur jeung adil can aya. Ku ayeuna sakitu mah cuek-cuek bae, biasa-biasa bae. Wae milih-milih bae ngan ulah datang ka gusur-gusur eungkeuy-eungkeuyan teu nyaho maksud sing hade. Lantaran ieu teh ya siksa ti Gusti Allah. Ku luhur geus, ku handap geus, dibuatlah hasil urang keneh. Ieulah yal bisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa. Ya Allah ya Rabbi nu mantap Kangjeng Nabi waktu turun ayat ieu ngadua ka Gusti Allah langsung nangtung Kangjeng Nabi koma Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddoa langsung ala wudu
beres ngana wudu fasa'ala robah ngadoa ka Gusti Allah ngadoana ya Allah ala yursila alaihim azaban min fawqihim wa min tahti arjulihim wa la yalbisa ummatahu syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd ngadoa Kangjeng Nabi seperti eta tah Gusti ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti luhur ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti handap ulah diturunkan ku Gusti siksa anu campur aduk berbagai golongan organisasi sehingga ribut ko ba'dahum ba'sa ba'd ulah ribut antara bangsa abdi jeung bangsa abdi umat abdi jeung umat abdi Gusti nyuhunkeun ka Gusti ngadoa Kangjeng Nabi teh lantaran dibukakeun hijab ku Gusti Allah teh ribut kampung jeung kampung desa jeung desa kabupaten jeung kabupaten provinsi jeung provinsi berbagai manusia huluna kiai jeung kiai politikus jeung politikus deui ahli ekonomi jeung ahli ekonomi antara provinsi jeung provinsi antara negara jeung negara walah ditembongkeun ku Gusti Allah teh umat paberencana anu luar biasa sehingga bergelimpanganna mai ti berbagai negara-negara Kangjeng Nabi nangis ngadoa Gusti ulah terjadi seperti eta atuh Gusti kumaha tah waktu eta fahabatta ilaihi Jibril alaihi salam Allah ngutus malaikat Jibril turun tak bijakeun Jibril ke Muhammad ya Muhammadu innaka sa'alta rabbak arba'an anjeun teh ngadoa ka Gusti Allah nyuhunkeun supaya disalametkeun tina opat rupa tadi siksa ti luhur siksa ti handap siksa golongan-golongan jeung siksa peperangan-peperangan antar bangsa nah fa'atauka isdatain wa mana'aka isdatain nu dua ku Gusti Allah diijabah nu dua mah henteu bebeja malaikat Jibril dua diijabah dimuhunkeun ku Gusti nu dua henteu naon nu dua cek Kangjeng Nabi ya Jibril layatiyahum adzabum min fawqihim wa min tahti arjulihim yastasiluhum nu dua siksa ti luhur jeung siksa ti handap mah moal dina aya nage eta teh moal terlalu dahsyat siksa ti luhur paling aba-aba doang siksa ti handap paling aba-aba doang sekali-sekali digempakeun eta mah hanya sebagian kecil cek malaikat Jibril disunamikeun hanya sebagian kecil moal terus-terusan Gusti Allah nyiksa seperti eta mah moal nu dua diijabah nah cek Kangjeng Nabi lantaran nu dua eta mah fa innahuma azaban likulli ummatin istajma'at ala takdzibi tanabiha wa raddi kitabi rabbiha lantaran nu dua eta mah patalina jeung kaimanan ka pangeran jeung kaimanan ka kitab pangeran geus urusanana di pangeran teh mah lantaran nya teh iman bae atawa maksiat bae teu percaya kana Al-Qur'anul Karim atawa ngarobah status hukum Al-Qur'anul Karim ku Allah dibereng ke ti luhur jeung ti handap ala kadar doang Muhammad teh mah moal dahsyat jasa moal nu dua mah tetep diijabah sanajan aya ala kadar anu dua deui nah lamun nu dua deui mah Muhammad eta mah cek Gusti Allah ditahan tamah walakinnahum yalbisuna syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd nu dua ieu mah hiji bakal timbul golongan eta mah teu diijabah ku Gusti Allah nomor kedua bakal ribut antara umat antara agama antara bangsa eta moal diijabah teh diijabah tetap tama bakal terus bae eta mah bahkan wa yuhiqu ba'dahum ba'sa ba'd bakal ngarasakeun peperangan antar negara jeung negara geus aya ti ditu nu mantak ahli tafsir mah ketika perang Irak Amerika teh aneh ketika perang Libya teh aneh perang deui Palestina teh aneh lantaran geus aya dina Al-Qur'ana awyal bisakum syi'an wa yuhiqu ba'dakum ba'sa ba'd masyaallah ieu mah nu dua mah teh Kangjeng Nabi naros Jibril nah nu dua ieu kok henteu diijabah padahal mah poharaja saya mah merupakan siksaanna wa hazani azabani li ahli al-iqrar bil kutub wa tasdiq bil anbiya lantaran nyana percaya ka kitab percaya ka nabi ngan nyana teu make kitab jeung teu make nabi lantaran nyana percaya kana Al-Qur'anul Karim dimusabaqahkeun
mulai tingkat RT datang ke tingkat nasional, datang ke tingkat internasional. Quran dimusabakohkeun antar negara, Pakistan, India, Mesir, Irak, Iran, Arab. Oh, timbullah juara satu dipake henteu. Kahiji. Nomor kedua, percaya bahwa Nabi akhir zaman adalah Kangjeng Nabi Muhammad. Di berbagai negara diakui bahwa Muhammad adalah Nabi akhir zaman. La nabiyya ba'dahu, dari Nabi sabada Kangjeng Nabi. Tapi teu pernah diikuti ajaran-ajaran Kangjeng Nabi. Bahkan dikatukangkeun nyana teh make ajaran manusia, ajaran jelema ku nafsuna bae. Nah, ieu mah bakalna peperangan mal eureun-eureun. Iyalah geus dinyatakeun dina Al-Qur'anul Karim, urang kuari ngarasakeun. Percis jasa. Mulai antar sekolah lantaran teu ka Allah, guruna teu ka Allah, muridna teu ka Allah, ribut ka jenting kumaha. Antara lembaga ribut lantaran teu ka Allah, antara yayasan ribut lantaran teu ka Allah, antara organisasi ribut lantaran lain neangan ridho Allah, hanya semata-mata neangan pitayeun doang. Antara parpol ribut lantaran henteu lillahi ta'ala, henteu aya misi ikhlas, kabeh ge semata-mata hanya jang dirina doang. Nah iyalah bakal moal eureun-eureun siksa nu dua mah. Hiji yal bisakum syi'a, bakal timbul golongan campur di dieu. Nomor kedua geus aya golongan yuziqu ba'dakum ba'sabad, golongan nu ieu nyerang ka nu ieu nyerang kana, timbullah peperangan. Baik di kampungna sorangan, di negarana sorangan, atau antara negara bakal terjadi teu bisa tamah lantaran doa Kangjeng Nabi teu dijabah nu dua ieu. Tinggal kudu kumaha atuh cak sahabat kami lamun aya di negara kemudian situasi geus model kos kitu ya Rasulullah. Andai kata kami hirup kemudian hirup teh datang ke zaman model kos kitu, timbul organisasi golongan-golongan, timbul parpol-parpol, timbul kabehan ge kahayangna anu masing-masing, jeung kabeh hayang ngarealisasikeun kahayang-kahayangna, memaksakan diri. Anu dijieun modal mah kapan eta teh rakyat bae, dari rakyat untuk rakyat, boloon teh podol sero eta bae kabeh ge anu dipake omong-omongan Gusti. Mun datang ka zaman eta kumaha cak Kangjeng Nabi, maneh mah cicing bae ieu zamil buyut, cicing bae maraneh di imah masing-masing, wa'budullaha, ibadah bae maneh ka Allah, nyalametkeun diri. Ulah milu engkeuy-engkeuyan jeung jelema kos karari itu kajenting nu kitu mah kitu bae. Cak sahabat atuh engke nagara kudu kumaha? Engke ge aing nyieun, engke bakalna kesatria cak Gusti Allah. Saat aing deuk ngararapih nagara eta di mana geus kacau, engke aing bakal nyieun kesatria rijal bahasana. Engke rijal ku aing ditimbulkeun anu gagah nu luar biasa, engke ge moal kaharti ku otak-otak manusia saat eta. Bakal mimpin bangsa, mimpin umat, mimpin negara di luar konstatir manusia. Engke ge bakal ditimbulkeun ku aing tah ke geus aya kesatria, bakalna ke kakarak umat nuturkeun satungtung can aya kesatria mah ulah waka. Cek manusia engke cirina kumaha Gusti eta kesatria nu bakal mimpin bangsa model kos kitu teh? Cirina deuleu bae engke si Semar. Bakal boga ponggawa opat manehanana teh kabeh ge khawarikun lil adat. Deuleu engke si Semar cak Gusti Allah. Ah manja cenah. Kanjeng Nabi geus nyahon ka Semar. Ya Semar mah belah dieu tah mah zaman kamari tah mah zaman Wali Sanga Semar mah tah mah mimiti aya wayang gelar kadua, wayang kulit katilu, wayang golep. Jadi dinya kok Kanjeng Nabi nyahon ka Semar. Ai sia otak teh diteunden di dengkul bleon. Payahna coba tunaikeun ka dada. Ye si Semar teh eta teh adalah lambang seorang wali. Hiji si Semar masa lilana tilok make baju. Nomor kaduanya nama lamun lempang tilok rurusuhan. Nomor katilu di mana lempangnya nama luak liek bae. Eta si Semar kos kitu. Jeung deui tara bertindak di mana-mana encan musyawarah jeung si Cepot. Sia seuri sok tongton beureun nya. Tetepnya nama kudu musyawarah heula jeung si Udel jeung si Cepot jeung si Gareng, tetep musyawarah ke masukan tidinya.
berarti nyanana mati lok turun langsung kege aya tangan-tangana tetap ahli Allah mae gitu. Jadi didukung ku para ahli Allah geus lamun make bajuna hurung herang keneh lain si Semar mah geus urang teh angan ke calon presiden anu henteu make baju siapa bodoh jasa siapa aduh bodoh jasa teh angan ke calon presiden anu henteu make sepatu jangan coba anu make sempak doang mantap biasa ieu mah atuh geus bae ku urang duetkeun Oma Irama jeung Rita ya Karim ya Allah ya Rabbina ye ku Kangjeng Nabi disilokakeun engke ge aya ahlullah al-arif billah nu bakal mimpin negara mantak baheula teh kurang kumaha gagahna di Indonesia berbagai kerajaan-kerajaan coba Sunan Rahmat diutus ku Gusti Allah dilanjutkeun ku para sunan diakhiri ku Sunan Cirebon eta kabeh ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala Banten nu katengah katelah degeulna lantaran boga ilmu pucuk umun di dinya di mana hibar satungtung deuleu ngalengkah 40 imah kalengkahan diutus ka dieu teh Maulana Hasanuddin ahli Allah tumbang nu kos karar itu kuari ge lain teu nyarekel kana ilmu kabeh ge ieu bangsa di DPR pusat teh nyekel ilmuna ilmu dugala kabeh lantaran manehanana ditembak supaya ngebul di anu supaya anu nyekelna ilmu karar itu wungkul lantaran ieu nu kuari mah tapakna kabeh ge di Pelabuhan Ratu jeung Nyi Roro Kidul. Masya Allah satungtung can kadeuleu ke bakal aya kiai ge menyuarakeun kiai nu asli ikuti urang lamun di deuleu kamari eta Gus Dur teh kosi Semar ja percis kosi Semar coba ge amati coba ge amati ku tukang wayang makanya nyahoan satungtung can aya ulah waka lantaran ieu mah raradutan kabeh ge geus salametkeun diri urang saat engke sakedeung deui urang batur ihyak-ihyakan urang Allahu akbar batur kampanye urang mah salat duha bae Allahu akbar duitna mah cokot teh eta sia mah sok kitu bae sih blon jadi benerna ieu tah jadi urang kuari alhamdulillah sanajan bari jeung saminggu sakalinya ho urang informasi akurat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala khususna dakwah ka umat di Mekah baheula umumna kuari ka urang balerea ternyata ketika ditegor didakwahan ku Gusti Kangjeng Nabi teu iman teu percaya datang ka kiwari ge kitu bae bakal dibere opat rupa hiji azabam min fauqikum tiluhur bentukna engke mungkin hujan mungkin bae gledek mungkin kilat mungkin hujan batu badai dan lain sebagainya angin topan angin beliun dan lain sebagainya atawa tiana mancer cai gempa erosi dan lapindo kabeh jadi embal ngeuy ditegor ku kitu masih kene maksiat bae ka Gusti Allah bakalna ditimbulkeun yang bisa kumsyan nah nu jelas mah nu dua mah ku Gusti Allah diminimalkeun diijabah doa Kangjeng Nabi tapi nu dua mah teu diijabah kuari ku urang kasaksian kuari dardir durna kasaksian jasa kuari ieu lah keur memeujeuna ayat ieu pas jasa kabeneran jasa urang hirup pas di zaman model nu dicaritakeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mantat unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun pikir ku anjeun kumaha Gusti Allah ngajelaskeun kana dalil-dalil kakawasan Gusti Allah. Allah mah maha kawasa moal aya nu bisa nyalametkeun di awalna ge tadi ketika saat-saat kritis saha nu bisa nyalametkeun ketika dahsyatna siksa dahsyatna penyakit dahsyatna musibah
Nah ieu teh baik ti luhur maupun ti handap atawa dibentuk ku berbagai organisasi atawa ku parpol eta teh merupakan siksa anu dijual mah rakyat jeung bangsa jeung nagara padahal mah ajang beuteungna masing-masing eta teh siksa dikorbankeun rakyat hanya demi seseorang dikorbankeun rakyat hanya demi golongan tak eta teh nang Gusti Allah tah deuk mun tayang kasaha cak Gusti Allah aing teh keur nembongkeun ka maha kakawasaan aing ku aing dijujurkeun jeung diadilkeun nah aing dihancurkeun ge deuk teh dijujurkeun dibangkalarkeun nah aing ullo ikir ku sia pikir ku anjeun pikir ku maneh kaifa nusarriful ayati kumaha aing geura ngabulak-balik gajelaskeun dalil-dalil baik dalil nas Al-Qur'an langsung dibaca maupun dalil langsung kejadian-kejadian alam atau manusia nu buang kalara deuleu maksudna naon la'allahum yafqahun supaya nyararaho bahwa anu ngagular-gilar ngabulak-balik anu ngarobah-robahna ieu nagara jeung manusia teh lain